Kalang anu beakeun mangsi pikeun nulis kanyaahna kacinta kaasih anjeun benang di sisi lihat kadedeh rejeung katresna taya duana manteng tepegat ngan kadiri anjeun tapi dalah dikumaha gogoda teu weleh aya sok ras ka kembang lahuna tamelar jeung dimomorekeun jauh kana dicumponan sagala kahayangna duhampura ka anjeun akang hampura fungsinya belah rasa kadiri nulian asa dialung boyongkeun ngogoka sono keur kobot najan ti susuk ti dungdung anteng akhirna bertulung-tulung ujang nyai bapa hampura kadang sok ngaapi lain kadiri can bisa merekanya kadedeh nusanyana digegewek guru masa nyai bapa hampura
anteng tepegat ngan kadiri anjeun tapi dalah dikumaha gogoda teu boleh aya sok raska kembang lahunan tamelar jeung dimomorekeun jauh kana icumponan sagala kahayangna duhampura ka anjeun akang hampura nu fungsinya belah rasa kadiri nulian asa dialung boyongkeun ngogo kasono keur pogok najan ti susuk ti dungdung keur anteng akhirna betulung-dulung ujang nyai bapa hampura kadang sok ngaapi lain kadiri hideung can bisa merekanya kadeudeung nu saenyana digegewek guru masa nyai bapa